Wilujeng tepangdangu serang acara matuk dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatangka S ayeuna nincak bagian ka-25. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Harita para mitra sadaya, lamsijan kapaksa ngajelaskeun para wargi, yen manehna dituding maling gobang ku Babah Ahuy, kadina mah moarek dicaritakeun eta ngaragangan inggis ku bisi rempan kusugan, inggis jadi kapapanyangan atanapi rambat kamale. Tapi kulantaran gobang geus karawatanya kapaksa kulam sijan dijelaskeun harita teh para wargi sadaya. Jadi kamu datang ke sana dituduh mencuri pedang? Tuan Martin meni ujug-ujug gerai beureum beungeutna siga nu ambak para wargi. Walana teh beungeutna beureum kumaha jiga tomat. Ya walana jiga tomat atuh atuh para wargi rupa-rupa teh nya. Betul tuan, makanya maksud saya mau ke sana lagi itu, yaitu mau menerangkan maksud saya itu. Pokoknya tidak lain akan membuktikan bahwa pedang ini ada di tangan orang jahat, tuan. Well. And sekarang begini saja, Yang. And daripada kamu ke sana, and lebih baik Babah Ahuy dipanggil supaya datang ke sini, and supaya ikut tahu semua persoalan, and bisa bantu masalah-masalah yang ada kaitan dengan hal ini. Dan jadi saksi sekalian. Cek Tuan Martin para mitra pok nonih rince milu mairan. Betul kakak, lebih baik Babah Ahuy kesini, jangan kakak kesana ya. Iya, tapi siapa yang kesananya Rin? Cek lamsijan bari ngareret kanonih rince harita teh. Oh biar. Soal itu tidak jadi pusing-pusing, dan tidak usah jadi repot-repot. Biar si Bibi kesana, coba panggil si Bibi Rin. Cek Tuan Martin lewas nonih rince kajero ngageroan lanjangna nu katelah bibi-bibi. Urah masak nu teu sakumaha lila geus norojo ti jero. Ada apa Tuan Besar? Saya dipanggil sama nonih rince. Cek bibi-bibi bari ngajanteng deket lawang. Bibi? Ya Tuan Besar. Dan apa kamu sudah tahu rumah si Babah Ahuy? Tahu Tuan Besar. Tema bibi-bibi bari mimanggut. Sekarang Bibi pergi ke sana, dan nanti katakan sama si Babah Ahuy. Disuruh datang ke sini sama tuannya, dan jangan sampai tidak ke sini. Kalau dia tanyakan sama Bibi, katakan ada urusan penting. Pokoknya tuan panggil, supaya si Babah Ahuy menghadap. Mengerti? Baik Tuan Besar. Pamitia sama sareng putrana tuh Bi, mun sareng hengjin kali si Meme, lamsijan Maria mangiran. Mangga Ujang, Nyonya saya pergi dulu ya. Biwiwi ngabejaan heula ka Nyonya Erna. Cepat-cepat ya Bi ya. Tema Nyonya Erna. Deleleda harita kene. Biwiwi lanjangna terus ini terusuhan sabab geus nyedak kaburit. Ari nonih rince ka jero deui mawa baskom dieusi ku cai urut ngumah leungeun lamsijan. Kalawan caina dipiceun ka kamar mandi. Kitu de lamsijan ngoloyong ka jero maksudna rek ngaganti calana nu sabab bayedug ku taneuh. Nu teu kungsi sajam Babah Ahuy jeung anakna geus datang diiringkeun ku biwiwi, geus haranyat pok Babah Ahuy mihulaan nyarita. Hayya, selamat sore Tuan Martin. Pokna bari mangut. Selamat sore. Silakan duduk Babah Ahuy. And apa kabar? Tembak Tuan Martin. Hayya, terima kasih. Hayya. Baik-baik saja. Hayya. Tembak Babah Ahuy. Gek kediuk dina kursi kitu dehengjin jeung Meme adina dariu. Hayya, wausang. Ala itu si Bibi. Katanya oi disuruh datang sama Tuan Martin. Ala apa hayya? Oi dipanggil ke sini. Oi menjadi helang. Pokna deui bari neuteup siga nu kaget para mitra. Ngahareupan Tuan Martin mah para mitra sadaya si Babah Ahuy ge rada ngadarreg deui. Kulantaran inggis ku bisi rempan kusugan sieun manehna dicarekan.
mangkaning basa tadi wasa kamari-kamari manehna kungsi nyarita kalam sijan. Kungsi ngusir kalam sijan malah kungsi para mitra neken yen cenah lam sijan nu maling gobang naga sakti. Oh, and begini Babah Ahuy, Ike mau tanya sama Babaham, and ada kabarnya Babah Ahuy kehilangan pedang? Apa itu betul? Ceritakan sama Ike. Pokoknya Ik pengen dengar cerita yang sejelas-jelasnya dari Babah Ahuy, supaya Ik bisa tahu apa yang terjadi. Harita para mitra sadaya, Tuan Martin nanya, tina kaayaan lelei. Hayya betul. Betul sekali. Oi punya gobang. Gobang hilang, ada yang curi. Itu gobang-gobang Usaka. Hayya. Itu gobang titinga kaluhung. Tema Babah Ahuy. Sudah tahu siapa orang yang mengambilnya? Tuan Martin tetap sekut karena benget Babah Ahuy. Hayya. Sulah. Oi tahu orang yang curi. Siapa orangnya? Cekap Tuan Martinnya sebentar. Nah, yang curi itu silam siang. Hayya. Para mitra. Hari tate para mitra sadaya. Apa betul? Iya, hayya. Tapi dia tidak ngaku sama Owe. Dia malah buka mata sama Owe. Owe helang tuang. Helang. Owe pengen silam siang kembalikan itu pedang Owe. Soalnya itu pedang Pusaka. Hayya, pedang titinga kaluhung. Ya. Owe Ike jadi ngerti. Untung Lam Sijan baru mengatakan tadi sama Ik and bahwa Babah Ahuy kehilangan pedang and menuduh sama Lam Sijan. Coba kalau kemarin dia pulang dari sana terus mengatakan sama saya and pasti Ik mengadakan pengaduan kepada Opas and tuduhan Babah Ahuy itu tidak benar and berarti Babah Ahuy telah menghina and memfitnah. And Babah Ahuy tahu orang di Bitham merasa dirugikan. And Ik sebagai yang mengerjakan silam sijan. And Ik merasa terhina. Begitu Babah Ahuy. Hayya. Hayya betul bagaimana. Habis yang tahu cuma gobang punya silam siang. Ya sendiri. Hayya. Woi tuduh sama dia. Kalau silam siang tahu. Oi simpen gobang naga sakti, ha? Babah Ahuy gancang nempas. Jangan dulu mengatakan benar Babah Ahuy. And itu baru tuduhan Babah Ahuy. And kenyataan belum tentu. Kenyataan yang mencuri pedang itu orang lain. Hayya, orang lain siapa, ha? Babah Ahuy ngareret kahengjin anaknya. And sebentar. Sebelum Ika membuktikan orangnya, lebih dulu Ika akan panggil Lam Sijan and supaya dia orang bisa perlihatkan pedangnya. Apa betul pedang punya Babah Ahuy? Gek Tuan Martin. Hari tatepa cek Tuan Martin terus ngoloyong ka jero nyampeurkeun Lam Sijan ukur ngobrol jeung Noni Rince di tukang. Jan? And itu si Babah Ahuy sama anaknya sudah datang. Dan sekarang pedang itu lekas simpan dulu di si korban. Nanti saya perlihatkan sama Babah Ahuy sebagai bukti. Dan sudah menyimpan pedang, lekas koi ke depan, ha? Baik tuan, tembalam Sijan ukur sakit itu terus keluar. Jalanak ka tukang sok gobang dituna malah leungeun mayit kibar dawi ditumpangkeun kana gobang. Jadi Lam Sijan nyampeurkeun ka Tuan Martin ukur ngobrol jeung Babah Ahuy. Ajan, and coba kau duduk di sini, ha? Cek Tuan Martin gek Lam Sijan diuk ngareneng jeung memeng. Telila Noni Rince nyampeurkeun bari mawa kursi makan hiji sewang jeung bibiwi. Di sini duduknya Kak Jan? Cek Noni Rince sigan hayang ngareneng jeung Lam Sijan. Aya panitah kitu para mitra. Harita keneh Lam Sijan teu hararese manehna pindah. Atuh memeh beuki baketut bae keuheul. Sanggeus kabeh dariuk pok Tuan Martin cumarita panjang lebar. Tina perkara tas kadatangan ku rampog tea anu geus korban dianiaya ku Lam Sijan.
Samalah dibejakeun yen rampok ngebogaan gobang. Tutas ngajelaskeun kitu kilak Tuan Martin nanyakeun ka Lamsijan nya henteu na Lamsijan kungsi ngebogaan gobang. Kalawan aya nu ngarebut ku rampok samalah ku Lamsijan dicaritakeun. Ye nya manehna kungsi boga gobang anu perahna jeung sarangkana dibungkus ku lamak beureum. Hayya, itu orang jahat. Limana ha? Mari ikut saya, supaya Baba Ahoy tahu siapa orang jahatnya. Tuan Martin ngorejat nangtung terus turun dituturkeun ku sararea. Samalah Noni Rince ge teu tingalin ngiciclik we jeung ngicik Lamsijan. Sanggeus nepi kadua urang nu korban ceg Tuan Martin kana gobang nu keur ditindihan ku leungeun mayit Ki Bardawi, dicokot sarta ditemongkeun ka Baba Ahoy. Ini pedang punya Baba Ahoy. Tuan Martin ngasongkeun gobang kalawan dirawatan ku Baba Ahoy. Serepet gobang dilugas tuluy dialak ilik. Hayya, benar. Ini bukan gobang oe. Gobang oe dibungkus sama kain wuludu. Hayya, wuludu mela. Di sini ala gambar liong. Ini kanang. Tembal Baba Ahoy ngajelaskeun yen gobang nu manehna. Sarang kajeng perahna dibungkus ku lawon baludru beureum. Dina puhu gobang kenca katu aya gambar liong lamun urang mah naga. Jadi betul pedang ini bukan kepunyaan Baba Ahoy? Hayya, betul ini bukan gobang oe hayya. Temal Baba Ahoy sajelasnya. Kalau begitu pedang kepunyaan Lamsijan? Sabab dia orang aku pernah punya pedang? Betul pedang kepunyaan kamu, Jan? Tuan Martin nanya ke Lamsijan bari ngareret. Betul Tuan, tapi kalau diaku sama Baba Ayun silahkan saja diambil. Tema Lamsijan. Nyarita kitu sotenan setengah nyungkun lamun kahartieun mah ku Baba Ahoy. Para wargi sadaya ngadenge caritaan Lamsijan kitu atuh Baba Ahoy harita nyarita para wargi sadaya. Hayya. Untuk apa? Oi ngaku-ngaku walang-olang. Hayya. Lagi pula ini gobang bukan kepunyaan oe. Cek Baba Ahoy teu daek ngaku sabab lain gobang anu manehna. Sekarang mari kita ke rumah lagi. Cek Tuan Martin terus ke Arima. Buk gek dari dina kursi di teras pok Tuan Martin nyaritadeun. Setengah nyekseukan Baba Ahoy ulah sakali-kali diboga sangkaan teu bener. Sabab sarua jeung fitnah samalah ku Tuan Martin disingketkeun. Yen Baba Ahoy rek diperkarakeun kan wajib. Atuh puguh we Baba Ahoy reuwas manehna sanuk-sanuk menta dihampura ka Lamsijan. Da memang rumasa manehna nuding tanpa bukti. Rajeun aya gobang lain nu manehna eta mah jelas anu Lamsijan meunang ngarebut deui para mitra. Atina leungeun Ki Bardawi anu geus palastra. Teu kungsi loba wangkongan deui harita Baba Ahoy pamitan balik. Bari ngarasa era diseuk-seukan ku Tuan Martin. Geus eueuh mah Baba Ahoy jeung anak harita teh jeung anak Tuan Martin jeung anak pamajikanana ka jero deui. Lamsijan ngampihkeun gobang ka kamarna di tukang. Rai poe Tuan Martin jeung Nyonya Erna asa beuki nyaahkeun ka Lamsijan. Samalah dipake kapercayaan dumeh Lamsijan teu sangka boga pangarti kalawan bisa nyalametkeun jiwa Tuan Martin tina alatan kadatangan ku Bardawi jeung Ki Jantra. Dua urang jadug rampog anu gararang nepi ka Ki Bardawi jeung Ki Jantra palastra sapada harita. Kalawan mayitna dikubur ku pagawe kontrak. Kitu deui para mitra Noni Rince tambah bogoh ka Lamsijan. Sabalikna keur Lamsijan ge bogoheun sabab Noni Rince geulis. Samalah Noni Rince make keukeuh ngajakan kawin. Ngan Lamsijan ngarasa bingung nyaritana ka Tuan Martin sok sieun teu diidinan. Sabab lain bangsa diwuwuh lain agama. Dina hiji poe parang Tuan Martin keur indit ngontrol perkebunan, dibarengan ku dua urang manor kapala. Hari Nyonya Erna keur majangkeun dahareun anu meunang masak wiwi lanyangna. Lamsijan keur ngeusian bak. Noni Rince harita kaluker ngala kembang ros jeung kembang hebra sisi pager. Waktu Noni Rince para mitra tongoy ngalaan kembang kakara menang 10 gagang. Ujug-ujug punceng hisa urang lalaki nyoren bedog nyamperkeun ka Noni Rince. Ujug-ujug keplak we lalaki nu anyar datang ngado nepak kana birit Noni Rince. Atuh bogo we Noni Rince ngarenya gentak malih. Ana breh lalaki anyar pinangih jeung matak pikasieun. Kumis baplang irung namru panon bolotot cohag namah keut dan jelema jahat ya para wargi. Kurang ajar kamu setan. Tidak sopan kamu ya. Pergi. Lekas pergi nanti diberitahu sama orang tua saya.
Ayo lekas kamu pergi. Noni Rince ngusir. Sedang nu diusir sarana serenge siga nu gumasir. Kakara euy. Nyawakan bujur non menihibu. Kalau non tidak mau diganggu sama mamang, coba ngangang sapit kasih pipi sebelah. Mau disun sama mamang. Watek pakel seremurin aduh. Pokna bari nyamperkeun, geus monyong-monyong werek nyium Noni Rince. Gamplang ku Noni Rince dicabok. Setan si aja humayuan haker ha? Kumawani nyabok aing sayang diperkosa si waing ha? Paek si rasakeun. Perkosa si waing. Cek eta lalaki nyirilik ninyang leungeun Noni Rince rek digusur. Ngan Noni Rince kaburu jejeritan. Atuh lamsijan keur barang gawe ngeusian bak teh gentak kaluar bari mawa gobang sabab kadenge Noni Rince jejeritan. Samalah Nyonya Erna ge indungna nyirilik di kamar makan. Kasampak Noni Rince keur dikekenyang leungeunna ku saurang lalaki. Retek lamsijan muru. Sanggeus deukeut teu tatapasini deui lalaki nu keur ngenyang leungeun Noni Rince teh dijejak dadana. Kuat kana cungkel serepet lamsijan ngalugas gobang sarta diamangkeun rek narok tarang. Ngan kaburu eta lalaki para mitra. Mureja terus ngaberetak lumpat meuni teu sirik nanotog-notogkeun maneh bakating ku sieun. Sedeng eta lalaki nu rek ngagusur Noni Rince teh nyamperkeun ka saurang awewe keur diuk di sisi kuta. Bari nungguan kuda nu keur nyatuan jukut. Awewe nu keur nungguan kuda teh reuwas gentak nanya bari ngorejat nangtung. Aya naon, Mang? Pokna si horeng nu nanya teh Mantili. Sedeng nu ditanya nalian ti Somad urut anak buah Ki Bardawi jadi biluk ka Mantili. Aduh, Nyai. Aduh, umang ge angkana marek. Minta cai hayang minum, ari heuge ngado diberi ku saurang lalaki bari ngabar-ngabar bedong panjang aduh. Mang reuwas atuh. Somad ngabohong ngajarkeun rek menta cai padahal ngadon ngaheureuyan Noni Rince. Di mana ayeuna jelema Mang? Tuh geuning ka dieu Nyai. Cek Somad tutunjuk ka lamsijan anu keur ngagidi. Lebakeun anu keur dipake reureuh ku Mantili. Teu loba nu dipikir deui, Mantili ujug-ujug luncat bari ngalugas gobong nu meunang maling ti bawah ahuy. Datang ka handap kilak lamsijan malik bereh katingali. Aya saurang awewe nyirilik rek mahala. Samalah para mitra. Harita Mantili ngaheumbatkeun gobangna meuni ngakurilap kasorot ku Batara Surya. Tarung deui wae atuh para wargi. Antawis Mantili sareng lamsijan ye deuh. Mangkaning lamsijan nyekel gobang naga sakti de para wargi. Sedengkeun Mantili maling gobang naga sakti. Mana nu aslina mana nu palsuna para wargi mana ye? Kaulang tos rame tarungna ge nu sadeuen tarung bade ngaso heula ye. Bade ngumpulkeun tanaga mang jage ngagudukeun dua jalmi mangkani duana jago kahot ye para mitra. Lamsijan jago atuh para mitra. Mantili sok sanajan istri tapi aduh luhur ilmu jembar ku pangabisa. Mangga ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya. Harita para mitra Mantili nyerang. Harita para wargi sadaya. Gobang Mantili jeung gobang lamsijan awor disada kalawan ngapuricak biji lekemang api. Lamsijan harita para mitra ngalugat legot awakna, males nyabet-nyabetkeun gobangna, tapi hasil sabab Mantili leuwih cingceung. Padasur lamsijan luncat kaluhur bari gobangna teu antepan ngolebat. Rek nyabet takta ngan orokaya, Mantili teu ereh rikat pentak ngadoyongkeun awak. Bari gobang ngacu ngadah gobang lamsijan. Diacada deui. Mantili males nyabetkeun gobang rek mincer beuheung. Lep lamsijan likat ngarepkeun sira. Bari gobang nyebuk ti handap rek nyabat ku suku Mantili. Harita lamsijan para mitra sadaya. Agar rikatna keur nyerangna. Tapi Mantili ge para mitra teu eleh kesit. Belesur Mantili ngacaul curalitkeun maneh dina siraheun lamsijan. Slek. Napak di kana tanah terus nyeureudeg rek nguduk beuteung lamsijan. Kilek lamsijan ngadoyongkeun awak solontod Mantili nyolontod seranganna gagal. Cebrod punuk Mantili dibanting ku leungeun kencak para wargi sadaya harita teh. Ruk Mantili nangkuban sirilik Somad nyirilik. Bari ngaheumatkeun bedogna ti dituna mah rek bebelapati. Ngan orokaya para wargi sadaya lamsijan kesit luncat ka sisi. Bari ngajejek dada dayagdag Somad ngadayagdag. Harita lamsijan rek nyieun kagarangan ka Somad samalah gobang geus diangkat. Rek ngahancaraga Somad ngan orokaya Mantili kaburu ngorejat sarta nyerang ngabanting gobang lamsijan. Dua gobang disada awor. Kilak lamsijan malik deui.
Mantili sarua pada malih. Gobang Mantili jeung Gobang Lamsijan terus-terusan awor ting belentrang. Harita Gobang Lamsijan geus rompang. Sedang Gobang Mantili teu cecel teu bocel. Jeleng Mantili luncat kana luhur batu gede. Seak Lamsijan nyabetkeun Gobangna, belesur Mantili ngajaul. Curalit Mantili tas ngajaul terus jujuralitan. Napak deui kana taneuh para mitra jeleng Lamsijan muru. Datang ka handap keur tarung silih bebet salah sabetkeun Gobang. Tapi saurang can anu bentol-bentol acan. Sabab pada rikat sabab pinter. Kilak Mantili ngalugat legotkeun awak micieun pibahyaeun ti Lamsijan. Hiu cedak para mitra. Lamsijan kakara kabeunangan kakempur peureub kenca Mantili. Nyayang kana gado lengak Lamsijan ngalengak. Keur kitu disusul tepus beungeutna Lamsijan dibanting ku suku bari awak Mantili muter. Cungkel Lamsijan ngacungkel nangkarak bengkang. Mantili ngaberik deui Gobangna diangkat rek narok tarang. Tapi Lamsijan teu eleh rikat Gobangna dipake nadah Gobang Mantili. Gulitik Lamsijan ngagulitik ka gigir. Bari Gobang disabetkeun nyasar ti handap. Curalit Mantili kesit ngacuralit slek napak deui kana taneuh. Ngan teu ku hanteu Mantili ti beubeut sabab teu kareret tukanginana. Aya somad keur campego. Bari nyabakan dada urut dijejak ku Lamsijan. Jeleng Lamsijan luncat muru Mantili. Lamsijan ngagorowok bari Gobangna diemat. Nyaan lain beja para mitra kapinteran Mantili. Sakitu Gobang ti Lamsijan geus ngangkang teh make bisa keneh nyelametkeun diri. Ku jalan ngagurentel ka sisi plak seseukeut Gobang Lamsijan. Ukur hasil nimpah kana batu. Unyai bijil kembang seunu. Orejat Mantili nangtung der perang Gobang pating belentrang. Pating buricak matak paur anu neuleuh. Sedeng teu beulah wetan nonih Rince jeung Nyonya Erna keur nyerangkeun anu keur tarung. Keur tarung para mitra. Kabeneran harita teh Tuan Martin kakara balik tas ngontrol perkebunan. Harita Tuan Martin ukur ceuleumut ningali Lamsijan keur tarung teh. Teu bisa kukumaha sabab ngarasa paur. Ningali Gobang ting kolebat ari katamah-tamah dicarek ku pamajikanana ulah wani-wani ngadeuketan. Acan ge tuus bibir Nyonya Erna nyarek ulah ngadeuketan keur tarung. Ujug-ujug palenyang Tuan Martin lumpat atuh Nyonya Erna jeung Nonih Rince ting jerewe. Ngagegero disangka Tuan Martin lumpat narek ngabantu Lamsijan. Si horeng Tuan Martin malumpat nyokot kuda sabab ningali kuda nu manehna aya deui. Gancang kuda dituntun dibawa balik kalawan alewoh cacarita ka pamajikanana yen kudana aya deui samalah tuluy diasupkeun kana kanangna para mitra kana gedogan. Cepret pantok kanang kuda dikunci sabab sieun kaluar deui. Sedengkeun Mantili majongjon tarung jeung Lamsijan teu nolih ka kuda aya nu mawa sanajan Lamsijan kasebut jiwa lalaki tapi teu habeungeut. Para mitra sadaya memang para mitra Lamsijan keur mah lalaki kitu maksudna. Manehna luhur ilmu jebar ku pangabisa teu sepi ku pangarti teu malarat ku pangabisa. Dina ngayonan Mantili ampir-ampiran kawalahan para mitra. Dina kakesitan Mantili sepet naker atuh kitu deui dina jurus-jurusna hebat alah batan ti lalaki. Tapi ka akhirna Gobang nu Lamsijan potong dibanting ku Gobang Mantili. Mantili luncat ngajejek dada cengkang Lamsijan ngacengkang. Samalah Gobang kari sapotong teh kuat ka ngaceleng. Nyaan Mantili garangna waktu Lamsijan keur nangkarak bengkang diberik direk ditarok tarana. Dak dumadak kersaning pitulung tinu maha kawasa. Bari para mitra jauh tina ukuran angang tina gambaran. Malah ngajadikeun kaget boh ku Mantili, boh ku Lamsijan. Pugu-pugu Gobang Mantili nurek dipake narok tarang Lamsijan. Ngadak-ngadak ngabelesur ku maneh, lesot tina leungeun Mantili. Datang ka handap Gobang nancep kana taneuh, ceg. Perah Gobang dicekal ku Mantili tuluy dibedoa tapi waleh teu bisa kabedoa. Malah teu onget-onget can acan pageuna teh lain dikira-kira apunten teu onget-onget acan pageuna lain dikira. Teu para mitra. Ieu mah geus tagegogeu para mitra sisir ti tatarajong lirene heula para wargi. Bade ngaso heula ya. Ngaso heula Mang Jaya para mitra ngaso heula ngaso kumaha terasna Gobang ya. Make jeung ngaceleng sorangan sagala Gobang teh atuh. Mangga para mitra ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia. Harita para mitra korejat Lamsijan harita teh para mitra. Korejat nangtung males nyerang Mantili anu keur ngabebedol Gobang. Cabron tongong Mantili dijejak solontot kedebut Mantili ti bebeut nangkuban.
cek lamsijan kana gobang maksudna merek dicabut. Kalawan rek dipake mahala mantili tapi tetep gobang teu onget-onget sakitu tanaga lamsijan pedas kacida. Panyaho sorangan para mitra, lamsijan teh jilalaki keur meujeuhna buta tulang buta daging alias keur meujeuhna belek kesenteng. Tanaga keur meujeuhna gede, samalah munarokan suluh ge para mitra, keluar sepirna mika babalimbingan. Harita ge para wargi sadaya, mahaman lamsijan ngaluarkeun tanaga beak harep. Samalah para mitra korejat mantili ngorejat deui. Katingali lamsijan keur ngabodal gobang, celeng mantili luncat muterkeun awak. Cabrod suku mantili ngabanting kana sirah lamsijan. Oloyong lamsijan ngoloyong sigan lieur, ceg mantili kana gobang deui dibobodol kawas tadi. Tapi weleh teu kacabut, antukna mantili dirontok ku lamsijan. Tergalungan teu sirikna banting binantingan. Silih totogeun sirah, silih kempur, silih cejek, silih asah tapi duana eueuh nu bentol-bentol acan. Dirinya mantili kakara inget kana ilmu anu menang tatapa teh waktu nyeluk di Aki Murdasin jeung Japar anakna Ki Bardawi nu geus korban. Harita mantili ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamake nu disebut tanaga batin. Para mitra sadaya leungeun mantili disolodorkeun ka hareup bari ngadegdeg. Tapi lamsijan tetep nagen samalah manehna ge sarua ngaluarkeun ilmu samodel kitu sebrot katinggalina nu nyaksian di antara Tuan Martin jeung anak pamajikanana kitu di Somad. Tina leungeun mantili keluar seuneu nyebrot kitu di leungeun lamsijan. Seuneu ti ditu ti dia diadu kalawan nasi disadang ngabeledug bara wargi sadaya. Ayeuna resep para mitra dah. Pake beledugan we. Duanana eueuh nu kasoran sarua pada luhur ilmu cembar ku pangabisa. Sigana batan aya nu korban para wargi sadaya. Harita teh batan aya nu korban. Malah duanana ge geus pada leuleus, ampir-ampiran beak tanaga. Da puguh anu sakitu hebatna tarung jeung lilanaker ampir aya kana 2 jamna. Waktu mantili jeung lamsijan masih keneh tarung, Somad murejat nangtung tuluy ngirilik ngadeuketan gobang, maksudna rek nekot gobang. Can perah gobang dicekel ku Somad tuluy dibebedol meniti beberegeg. Pagi-pagi teuing cenah gobang teh. Tapi dah tu jeronya cabut nak mau lagi 5 ramu. Cing sekali deh kau yang cabut. Aduh, cobaan sih. Sekali deh, lamun benang dipakai nimpah hulu si walak. Bukan tadi ngajejak dada aing ni karasa kene. Nyeri. 1, 2, 3. Aduh, aing. Ngikut deh. Somad aku rek ngaitutan maneh. Tarik-tarik dengan berdua gobang para mitra. Aing sebadua kalah kemaju usai. Pokna bari nyabakan bujur lamsijan jeung mantili dina bakatingku geus pada leuleus. Dina ngirimkeun teungeulan teh ting koleweng teu pugu. Saruanana para mitra antukna ngadonting kurupruk. Hara rubuh ambekan ting harega kesang badag kesang lemut ngoprot maseuhan sakujur awak. Masing-masing heuleut sawatara menit waktu lamsijan jeung mantili keur tinggaloprak. Ngong kadenge sora aki-aki tanpa jirim. Atu lamsijan jeung mantili ngarasa kaget kitu di Somad. Samalah Somad make jeung culang cileung para mitra. Nempoan kana datangna eta sora aki-aki anu pok-pokanana kieu. Nyai anaki, ujang anaki. Cing atuh sing aya kasalabaran sing areling. Ulah lek ngajujur nafsu ngumar amarah. Ulah rek nganteur kana pangajakna setan. Naon hasilna, naon untungna? Marebutkeun naon anjeun teh jojo patutunggalan ngadupati. Duanana ge sarua pada teu baroga iman. Benang kapangaruhan ku iblis nu ngajadikeun cilaka keruan. Sanajan anjeun pada luhur ilmu sugih pukak pangarti ge. Moal aya nu eleh, moal aya nu meunang. Ayeuna eyang rek ngabejakeun ka aranyeun. Segera dengekeun, geura regepkeun ku aranyeun. Tadi si Jalu ngagunakeun gobang kuat kapotong jadi 2.
eta teh lain gobang Nagasakti nu asli, tapi gobang Nagasakti patironan palsu. Dan nu asli nama tu nu nyecep dina taneuh bari bieu ku aranjeun pada nyabut teu kaangkat. Ta eta ngaranna gobang Nagasakti nu asli. Dina puhu kencak gama katuhu aya gambar naga. Bari eta gobang teh dicekel ku saurang babah, tapi lain anu manehna. Aya sotenan di si babah ku eyang dituna di imahna si babah. Nyata bising aya nu marebutkeun. Cenah bisi aranjeun mikabutuh kana eta gobang asli nu nyecep kana taneuh kop geura carabut. Jung geura cabut deui ka ditu ku aranjeun nyai. Tah ku anjeun nyaikeun si jaluma engke ti paneuri. Kitu cek sora aki-akitan Pajirim. Sanajan lungse keneh mantili maksakeun maneh nguniang hudang cengkana perah gobang. Tuluy dibebedoa tapi waleh teu kacabut kalah kabeuki ripu. Akhirna mantili ngangresotkeun perah gobang. Pok aki-akitan Pajirim nyarita deui. Ceug ayeuna mah geura cabut ku si Jalu. Pokna korejat lamsijan hudang cengkana perah gobang. Bari panon ngadila ka mantili sabab masih keneh gemeseu. Harita lamsijan kakara inget kana ucapan bismillah ngucapkeun bismillah. Nah atuh lamsijan tas ngucapkeun bismillah ai bolonyon gobang teh kaangkat. Malah asa babari pisan. Tah geuning kacabut ayeuna mah ku si Jalu. Tah ayeuna aki rek ngabejakeun sakali deui ka aranjeun. Sing saha nu bisa nyabut eta gobang kat netelakeun lanceukna si nyai. Nu teu bisa nyabut tetela adina si Jalu. Bisi kudu dicaritakeun mah aranjeun teh dulur satung turunan sira, malah sakemaran. Kadinya geura silih tanya. Ayeuna si Jalu heula nanyakeun ngaran ka si nyai. Pokna eta aki-aki atuh puguh we para mitra sadaya. Alam si Jan ngarasa kaget aya caritaan kitu ti aki-aki teh para wargi. Teu hararese Lamsida nyanyakeun ka mantili. Ari anjeun saha ngaran teh? Lamsida nanya rada tegeug. Ngaran kuring mah Mantili. Hah? Nu bener. Saha ngaran anjeun teh? Lamsijan siga nu cangcaya dijawab Mantili. Nya ngaran kuring Mantili ari geus kudu ngakukeun ngaran naon atuh? Sabalikna ngaran anjeun saha? Keke heula. Samemeh kuring nyebutkeun ngaran nu asli kuring rek danya heula ka anjeun. Ari anjeun boga lanceuk henteu? Boga. Teh Mantili ponok. Saha ngaran lanceuk anjeun? Ngaran cekuling mah Mantala. Hah? Mantala? Ari bapak anjeun saha? Lamsijan talete. Bapak kuring jeung bapak lanceuk kuring mah ngaranna Ardasik. Teh Mantili sajelasna Lamsijan beuki ngarajung. Masyaallah. Gusti Maha Agung. Ilhamun kieu mah atuh anjeun nya di akang. Kapan ieu lanceuk anjeun nu ngaran Mantala teh ngan akang geus kitu taun ngaganti ngaran jadi Lamsijan. Hah? Nu bener anjeun teh. Mantili Malik cangcaya sok sieun ngakukeun ngaran Mantala trek nipu. Demi Allah nya anak ngaran Mantala nyai. Ceuk Mantala harita teh. Alias Lamsijan bari ngalengkah ngadeuketan. Mung kadenge sora aki-aki tanpa Pajirim para mitra nyarita deui. Bener nyai, bener. Eta teh lanceuk nyai sakanung anu ngaran Mantala. Ngan manehna pinter ngakukeun ngaran Lamsijan, da ngaran nu sabenerna mah Mantala, lanceuk nyai sakemaran. Heug ayeuna mah geus tepi kana waktuna, cuduk kana waktu ningang kana mangsa. Kudu patepung kalawan anjeun kudu silih hampura. Sajabat ti kitu saseret ayeuna tepi ka hareup tutup umur sing bisa silih pihapekeun diri. Sing bisa silih pikanyaa jeung dulur teh komo kitu. Hidup geus pahatu lalis geus teu indung teu bapa. Ceuk eta sora aki-aki. Tanpa Jirim nyarita ka Mantili jeung Mantala. Bari para mitra geus yakin ngaran aslina Lamsijan teh Mantala. Punten eyang. Abdi sanes teu percanten kana cariosan ti eyang. Mun abdi hoyong yakin pisan nah leres ieu teh pun lanceuk. Lanceuk abdi njenengan Mantala, jalan lanceuk abdi mah dina dadana. Aya cacad tilas kapungkur gebis ditampian kasogok ku pancu. Cing ayeuna kuring hayang ningal heula dada anjeun, lamun dina dada anjeun aya ceda. Tetela anjeun nya lanceuk kuring nu ngaran Mantala. Ceuk Mantili hayang ningali dada, teu hararese Lamsijan muka baju. Ana brehnya dina dadana aya ceda. Atuh geus kitu mah para mitra Mantili kakara percaya.
malah harita ngarangkul bari ceuri. Ya Allah, Kang Mantala, hampura abdi Kang. Pokna bari ngarangkul kalawan cerik ngaguku. Akang kudu dihampura ku Nyai. Tema Mantala alias Lamsijan bari ngusapan sirah Mantili nu keur ngaguku. Atuh Mantala sarua muragkeun si mata ngong datang sora aki-aki tan katinggalan. Geus ayeuna mah ujang Nyai. Geus ayeuna eyang rek balik sebab eyang geus lila ngaping hidup teh. Seng. Ku eyang didoakeun masing paranjang umur, masing salamet kalawan masing jadi jalaman usarole. Ngan poma ti seseret ayeuna kahay kareup hidup pula rek ngalampahkeun deui kana jalan anu geus dipilampah samodel ti heula. Luas mahala jeung anu satunggal umat Allah. Sabab manusia megatkeun nyawa manusia teh nangungguh degede dosa. Numatak bepeje ti saseret ayeuna mah umat ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun katelengesan ka sasama umat Allah. Geus sakitu bae amanat ti eyang mah anaking. Ceuk eta sora aki-aki les teu kadenge sedeng Mantili masih keneh ceuri. Syukur teh Nyai bisa tepung deui jeung akang. Pada aya dina kasalametanam ayeuna mah urang kadunungan akang. Kedi ditu urang ngobrol panjang lebar geus geura repeh Nyai. Ceuk Mantala jep Mantili repeh cimata disusutan ku leungeun. Na atuh para mitra ali Mantala tas nyarita kitu ari belesur gobang naga sakti nu keur dicacekel ngadak-ngadakna belesat ka luhur. Puguh Mantala jeung Mantili arolohok ngawaskeun gobang beuki luhur teu lila les gobang teh nyiles. Harita teh para mitra ilang tanpa karana. Leungit tanpa lebih. Ya Allah, Kang, kunaon gobang ado nyiles geuning? Ceuk Mantili ngarasa kaget campur haneueul. Dumih gobang anu sakitu ampuhna ngadak-ngadak leungit. Keun bae Nyai mana kitu ge lain milik urang. Kawasna mah dibawa deui ku nu bogana tadi ge bari ku urang teu kadeuleu jirimna. Nam ayeuna mah urang kadunungan akang. Temal Mantala geus kitu mah teu hararese. Mantili init jeung somad nuturkeun Mantala. Sedeng Tuan Martin jeung anak pamajikanana nyampakeur tinjaran teng di teras. Atuh nonih rince harita mureleng we ka Mantili. Anjan, dan bagaimana selamat? Dan siapa perempuan ini? Tuan Mantili miheulaan nanya bari nunjuk ka Mantili. Tuan Martin, maaf Tuan, lebih baik kita duduk dulu nanti saya terangkan sejelas-jelasnya Tuan. Ceuk Mantala gek sararea dariuk ngariung di teras. Sanggeus dariuk pok Mantala cacarita panjang lebar kalawan nerangkeun yen Mantili teh adina sakandung. Atuh Tuan Martin ngarasa kaget ngadenge keterangan kitu ti Mantala. Jadi yang berantem sama aku itu adik kamu ya? Cek Tuan Martin. Jep nyebutna ka Mantala teh Lamsijan. Tetep nyebutna ka Mantala teh Lamsijan. Sabab tadi Mantala ngakukeun ngaranna Lamsijan. Betul Tuan, adik saya sekandung malah kembar Tuan. Bagaimana kue bisa tidak hafal sama adik sendiri? Dan begitu pula adik kamu kenapa tidak tahu sama kakak sendiri? Apa memang tidak kenal mengenal? Tuan Martin talete nanyakeun asal usulna para mitra. Bari harita ge para wargi sadaya teu hararese. Barabat Mantala nyaritakeun. Dicaritakeun ti alatan papisah jeung nu jadi adi. Keur lalu ti keneh samalah kajadian nu jadi bapak baheula korban ge dipahala ku anak buahna Ki Bardawi alias si rewok teh. Dicaritakeun saujratna waktu papisah keur umur pada 8 tahunan. Ayeuna umur Mantala geus jeung Mantili umur 23 tahunan. Geus dijelaskeun kitu mah para mitra. Kakara harita Tuan Martin jeung anak pamajikanana percayaeun. Kalawan diaraku samalah mah kunonih rince Mantili gancang dibawa ka tukang. Dibere ngopi, dibere dahar, kitu deui para mitra somad. Nya saheula para wargi. Para wargi sadaya kocapkeun sorena sanggeus Mantili mandi dibere lungsuran baju kunonih rince. Ongkohan kunyonya Erna jeung ku Tuan Martin dititah. Dibere keur salin. Peutingna sanggeus Tuan Martin jeung anak pamajikanana geus sarare. Mantala jeung Mantili ngobrol di tukang di singhareupan ku somad. Samalah biwiwi ge lanjangna Tuan Martin nyaksian kana obrolan Mantala nu asal-muasalna bisa cicing di dinya. Kumaha teu maksad akang ayeuna narek tetep di dieu?
rek balik di kasarakan dari abdi mah kudu milu cicing di dieu malah asa teu parugu ngadon nyusahkeun dudungan akang bari abdi teu boga pagawean kajian abdi merek balik we kasarakan tadi sugan saun urang nu baheula aya kene cek Mantili ngajak balik kasarakan tadi. Teuing atuh Nyai akang teh ngarasa bingung puguh. Ari balik kasarakan pasti moal diidinan kun jadi dunungan. Sabab akang kacida di pikabutuhna. Sajaba ti kitu lamun akang balik kasarakan kana naon atuh pakasaban teh. Temal mantala teu bisa mere kaputusan nu pasti. Itu sotenan dumeh kabungkeut ku rasa cinta ku Noni Rince. Isi akang tetep di dieu mah teu naon-naon ngan pasti. Abdi rek balik kasarakan. Cek Mantili tetep pamadeganana hayang balik wae kasarakan. Nya kumaha isuk atuh Nyai tangtu isukan akang rek cacarita kanu jadi dunungan. Diidinan bae pasti akang ge balik kasarakan, teu diidinan wae kumaha engke we. Geus ayeuna mah geura sare ka ditu jeung bibibi. Atuh ieu simang di dieu dina dipan jeung akang. Ngam atuh Nyai urang ngampi jeung bibi, da bibi geus tunu ieu teh. Bibibi mahiran bari nguniang nangtung. Tuluy ngoloyong ka kamarna jeung Mantili, somat ngedeng dina depan deukeut lawang kamar Mantala. Tapi kareupna kabeh sarare menikawas meunang ngabebeutkeun. Komo Pramitra somat mah kakaradug oge geus ngaguher kerek taksiran capek. Isukna Mantala cacarita ka Tuan Martin di singhareupan ku Nyonya Erna jeung ku Noni Rince. Yen Mantala nyaritakeun rek balik deui jeung adina kasarakan tadi. Meunang sawatara menit mah Tuan Martin ngahuleng teu mere jawaban pisan. Nganoni Rince nu nyarita samalah ulah insah balilahan deui boh ka Mantala boh ka Mantili. Tamahna keur Mantala ge jadi ngarasa bingung kudu kasaha nya nurut. Rek nurut ka Noni Rince kumaha Mantili adina sabab Mantili mah keukeuh bae rek balik kasarakan. Ari nurut ka Mantili kumaha keneh ka Noni Rince sabab hate leutikna mah Mantala geus kabandang nyang karuk dina hate Pramitra. Kabandang asmara ku Noni Rince. Kagembang teh geus Pramitra. Nah sekarang bagaimana Ajan? Apa kamu terus di sini atau mau pulang saja ke kampung? Bagi saya tidak dapat menyuruh, tidak dapat menghalangi itu, terserah kamu sendiri Jan. Cek Nona Erna. Nanya kana pamadegan Mantala, red Mantili ngareret sarta nanya. Kumaha tukang? Narek balik we kasarakan atau akang rek tetep di dieu? Da abdi mah tetep rek balik Kang. Mantili neuteub sedeng nu ditanya tetep ngabetem sabab ku bingung teh. Menurut pendapat saya mah sudah saja di sini diam semuanya juga. Cek Noni Rince ngareret di ka Mantala. Terima kasih Non atas pengakuan Non. Tapi bagi saya mah merasa malu dan tentu menyusahkan kepada semuanya. Tidak punya kerjaan apa-apa. Pokoknya mah tinggal makan dan tidur saja saya malu Non. Cek Mantili boga rasa era. Lamun manehna milu cicing dirinya jeung lanceukna. Sekarang begini. Pejan pikir-pikir dulu, nanti saya minta keputusan dari kue. Saya mau pergi dulu sama Nyonya. Malimam kita pergi. Biarkan mereka suruh pikir-pikir mana jalan yang paling baik bagi mereka. Cek Tuan Martin kakara nyarita bari ngorejat nangtung. Mau kemana Bapak? Noni Rince itu. Papi dan Mami mau ke kota, apa kamu mau ikut? Tema Tuan Martin. Saya ikut Pap. Noni Rince ngorejat nangtung terus ngoloyong ka jerorek di sapatu heula. Nah, begitu saja Jan. Saya mau pergi dulu, kamu diam-diam di sini, pikir-pikir mana jalan yang paling baik ya. Baik Tuan. Tema Mantala bari manggut. Teu sakumaha lila Noni Rince norojo tas di sapatu bebeja heula ka Mantala. Cerut tarurun terus arinit nyaritana mereka kota sanggeus Tuan Martin jeung anak pamajikanana areuweul. Pok Mantili nanyakeun ka Mantala. Kumaha atuh Kang narek terus we di dieu narek balik kasarakan? Nyai keur akang ngarasa bingung mereka putusanana lah. Jadi nyaita tadi nu digambarkeun ku akang teh sedengkeun nya akang teh diperlukeun di dieu nya di dieu akang aya pakasaban sautak saeutik mah nya teu kudu ribuh teuing. Atuh aika sarakan akang teh inget dia jadi serba naon teh. Akang teh kumaha hanya teu can aya pikiran nu pasti ieu teh. Jadi akang teh serba bingung ieu teh ngahareupanna teh. Akang mah bingung jeung bingung kumaha akang make jeung bingung sagala. Da abdi mah sakadar nanyakeun, ngajak moal, nyarek moal ngan asal puguh we jawaban ti akang. Lamun akang geus bener-bener rek di dieu nya abdi rek init. Eta ieu Nyai ari kudu-kudu teuing mah akang dicaritakeunnya nu jadi bingung teh dua perkara.
Ari akang teu balik kasarakan ukurnya sorangan ngarasa melang jeung hariwangku dirinyai. Eukeur urang teh kakara tepung da geus sakitu welasna taun papisah. Ari milu balik kasarakan kumaha nu rince. Ceuk Mantala kakaran nerangkeun kabingungna. Nana ke mikiran anak dunungan sagala kan keun bae anak dunungan mah. Daya indung bapana ieu. Lamun kitu anak dunungan teh dulur urang kakara dipake bingung. Mantili setengahnya sedek. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Kulantaran mantilinya sedek wae para mitra tina urusan balik kasarakan Mantala tuluy nyarita. Perlu kitu ku akang dicaritakeun, Mantala neuteup seukeut. Nyatang perlu maka ngaraka harti ku abdina, tema Mantili. Harisanya nama akang teh ngarasa berat ninggalkeun Noni rince. Sabab hati akang geus cumantel ka manehna atuh kitu deui manehna ka akang. Estuning antara akang jeung manehna teh geus silih tembrakeun ka nyaah. Malah geus patali janji pasang subaya malah mah aya rencana hayang ngahiji laki rabi. Oh, jadi eta nu dipake kabingung ku akang teh. Ayeuna abdi mah kakara ngarti Kang, keur abdi mah nyarek moal nitah moal kana tujuan akang nu dicaritakeun bieu. Sabab akang jeung abdi geus pada dewasa, ngan sameme cita-cita akang laksana kudu dipikir heula dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Pikir nu leuwih panjang, leuwih asak. Kapan Noni rince jeung akang teh teu sabangsa, nu tangtu teu saagama. Itu mah agamana itu, akang mah agamana ieu. Nah akang kudu nurut ka agama manehna atawa manehna kudu nurut kana agama akang. Cenah eta akang keukeuh peuteukeuh hayang laksana ka Noni rince. Bari akang robah haluan ka bawah ku agama manehna teu naon-naon. Ngan kade Kang, akang sing inget kana papatah kolot urang, kana kawatah abah samalah papatah saha we nu kungsi dipapatahkeun ka urang. Yen urang kudu tetep nyekel keimanan urang. Tah kitu Kang. Ngan tetep deui abdi marek balik kasarakan. Bari teu seseret poe ieu antara akang jeung abdi tong papanggih deui. Urang silih doakeun we ti kaangangan masing-masing sing aya dina kasalametan. Ceuk Mantili para mitra. Rada tegas atuh puguh ngadenge omongan kitu Mantala rada ngaranyu. Tah sakitu we ti abdi mah Kang. Geus marek nanya deui kana pamadegan akang. Pokna di rakatak Mantili baeud. Pok somad dipilun cumarita setengah ngawawadian ka Mantala. Tah ieu mah rek milu jabung tu malapung atuh. Tapi leuwih ti heula mang minta dihampura we kitu ka ujang. Sakumaha caritaan si Nyai bieu ceuk mang mah kacida halusna. Hiji ari geus mere gambaran kitu ka ujang nu teu kudu dicaritakeun ku mang. Tah maka dipilih-pilih we ku ujang sabab ujang geus dewasa bari tangtu boga pamadegan pasti. Nah ujang rek nurut kana kayang sorangan, nah nu dimaksud ku mang teh nah rek nurut kana kayang dunungan. Nah rek nurut kana kayang si Nyai kitu. Nah di keur abdi mah pasti rek nurut kana jadi adi ngan kumaha akana sangkan abdi tiasa ngejati dieu. Tema Mantala. Alah perkara akana mah gampang atuh Jang. Teu salahna lamun ujang bebeja rek ngajajabkeun heula si Nyai ka lembur. Geus eueuh ti dieu kitu mang saboro lah anak dunungan teh kitu rek kigil nahan aya mah pikiran deui ngabatur bari oge. Tadi kitu nya disebutkeun itu mah saha ieu urang saha urang teh kudu mikir atuh. Eung kita api-api wungkul terus geuleuh urang dipake kekeset ku itu. Pan matak nyeri hate engke teh. Jeung tibatan ke urang leuwih ripuh di akhirna mending ke ayeuna we lah. Da urang nyaho sorangan atuh anak dunungan teh atuh manehna teh. Wagu kolot nama teu didinan kitu. Matak lah jeung nimulkeun piripuheun ge mah jenting mundur ceuk mang kitu eta teh ge tanggal mangge lah. Eta mah kumaha ujang we tong kitu lah. Ceuk pamangih emang bodoh kitu. Ceuk somad para mitra lang sakadapan Mantala ngahuleng. Siga nu mikir teu dilapok nyarita deui. Yang kemarek nyarita kitu emang lah pasti lamun inditna ti dieu moal bisa ayeuna duka ting lamun isukan mah sabab nu jadi dunungan keur areueuh. Oh jadi rek milu balik ka si Nyai kasarakan. Arek tema Mantala ponok. Tak kitu ke Nyai si ujang rek milu balik cenah. Moal bisa ayeuna sabab si ujang can carita ka dunungan. King kumaha pertimbangan ti Nyai. Somad ngareret ka Mantili keur tungkul. Ceuk kuring eta mah kumaha pikiran nu jadi lanceuk man. Ceuk Mantili ukur sakitu. Nya Nyai akang rek milu balik kasarakan. Wayahna moal bisa poe ieu sabab dunungan akang keur arinit ka kota. Akang tanggung jawab ngajaga keamanan dieu.
pokok nama akang teh kudu permisi heula lamun rek balik teh pan urang ge kolot-kolot urang nyarita cenah lamun datang katingali tarang atuh cenah umur katingali punuk jadi urang teh kudu bebeja heula cek Mantala keur kitu torojol bibibi norojol ti jero ujang itu sanggup geus disadiakeun ku bibi di tukang sok ditu dalah heula jeung si nyai bibi nitah dahar heula ka Mantala namun tu nyai urang dalar heula bising kaburu lapar teuing cek Mantala ngajakan dahar dahar rese mantili jeung somad ka jararo kebat ka tukang gek daliuk di aldipan ning hareupan sangu dina boboko jeung deungina aya kana opat rupana di mana atuh sakantenan cek mantili ngajakan ka bibi lah ngabesing jongjo nyai keun ada bibi mangke ongkohan can hayang ieu teh tembal bibi para mitra koloyong keluar geus kitu mah brak dalahar. Para mitra sadaya teu kacaturkeun kumaha jeung naon nu dicaritakeun ku Mantala kan jadi dunungan. Sanggeus baralik ti kota nganu jelas mah Tuan Martin jeung pamajikanana para mitra. Midinan sabab Mantala alasan rek ngajajabkeun heula adina ka lembur. Kalawan menta idin 2 poe, samalah nu ngidinan teh lain Tuan Martin jeung pamajikanna bae. Dalah nu rince ge ngidinan ngan manehna ipat-ipatan ulah rek lila teuing. Atuh isukna kirawan cihanut moyan sabada Mantala jeung mantili katut soma dalahar pamitan heula ka Tuan Martin. Jeung anak pamajikanana samalah Tuan Martin mere duit ka mantili kitu di ka Mantala. Nyata ka Mantala mere napikeun ongkos budak balik ari nonih rince mere baju rok urut 3 potong ka mantili. Cerut Mantala jeung mantili katut somad tarurun para wargi sadaya. Terus arinit dijajabkeun ku paneteupna Tuan Martin jeung Nyonya Erna samalah nonih rince sajeroning keur neuteub teh. Ari Cimata menyalangkrung ngarasa sedih ku perkara Mantala init malah boga rasa sieun teu balik deui. Sanggeus nu tetep areueuh bus Tuan Martin jeung anak pamajikanana arasup deui ka imah. Nyaan keur Mantala asa berat jeung nyaah keneh kan jadi adi tibatan kanonih rince. Sanajan manehna geus pakait ati pasang subaya. Teu laas kanyaah kanu jadi adi. Nya ari ti harita Mantala teu datang-datang deui kanu jadi dunungan. Terus kacrop cicing disarakan tadi jeung adina samalah somad ge terus ngahiji. Atuh keur nonih rince ku ayeuna Mantala geus aya kana sabulan teu datang deui teh. Teu bisa unggah peta naon-naon. Rek nyusul-nyusul ka mana sabab Mantala teu nyaritakeun ngaran tempat sarakanana. Nu akhirna nonih rince geus teu mikir deui. Mantala nu harita keur nonih rince sadar. Cek pikirna mana kieu ge teh Mantala teh lain pijodoeun manehna. Dongengna seep di para mitra. Cag cenah para mitra dugi ka dieu jejer carios Gobang Nagasakti. Seep dugi ka dieu alias tamat mudah-mudahan jalan ieu carios sasieun sabeunyeun malah manar aya pulunganeunana. Oge saur patatang KS anu gaduh kagungan hak cipta neda dihapunten samudaya kalepatan lahir tu makaning batin. Bok bilih jalan ieu carios kirang nyusun entep seureusna sinareng bilih aya nu kasabitna minuju alit kasebat nami terus dewasa kasiniran lakuning perlampahan dina ieu carios jalaran tadi ge disebatkeun ieu mung sakadar karangan atawa nepi dongeng nu teu aya patula patalina sareng para mitra sadaya. Insyaallah urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan wilujeng kantun kasadayana.